kayu nung mana? Oh, bakal nyariin kan. Ah, orang punya ide. Mana ngare lewat aja kunaon? Oh, orang udah anu ngaliwat orang pajak. Tah gitu kalau tak cicilan lewat lagi. Jualan uangnya cek anu ngaliwat mah. Bisa anu ngaliwat. Kan duit mah. Wah itu bulan ngarahin bang. Punya. Wah, orang gede bae lah, orang ulin ka ditu nih. Kalau golasaran deh. Wah, itu wah ayah wah. Mana? Tuh Buru. Lewat gitu gak? Aya naon? mana? Dek kalau gua Pardi tuh nu tilah. Itu pada kita mah ulin urang kudu nyewa heula. Boga duit tuh. Sok ah. Buru boga. Oh iya mah kok begal ya. Begal ya mah. Omong begal tapi gaku. Lamun rek ngaliwat ka itu kudu mayar heula. Ari teu boga tanyakeun di ditu juga rana gentakeun ka dia duit 2000. Daeu bohnya. Buru aya. Aya aya 2000. Baik 2000 ge jik. Mana hukul. Bebeja ka dia ya. Jangan mangsa deui lah. Hayu lah sugan deui awewe. Rek cicing deui di dia. Cing aya di dia. Mana itu? Mana wawu tuh dah nyan teu nyaho. Ieu urang ka ditu. Mun nyaho mana? Hanya kita kan pegang di mana eta? Gendak mana? Ya jangan sih. Sugan aya di dia aya barudak. Bos, emang deui. Mana Itu. ayo deui. Beneran budak batik. Mana mana? Kayak ka ditu. Ka itu duitnya lah 2000. Eueuh pir ke trek godok. Buru ayo. Buru aya. Cing bisa dibajakeun ke bapak. Buru aya. Abar buru Kayak yang beli cibol di ditu. bae deukeut. Orang lihat tuh yang jajan. Baik cibol kan ditanyakeun. Heeh buru. Ada yang Buru lah buru. itu. Buru. Di 2000. Dia Buru aya. Kalau kacirik buru. Bang Sakti mau goreng patut. Ulah. Yang ibu bapak. Naon euy emang sakit tuh. Kalau kacurik. Di pajak duit nanti kalau kacurik. Kunaon? Ngopi naon cek? Sebelah hayan. Jadi tongos mah loba anu mentaan duit budak urang oge di begal. Wah saha? Teuing. Budak urang oge cerik ede kulinjeng si Iki oge. Saha ngaranna? Si Ama cerik kogoakan balik deui bebeja ka bapana.